busana maneka warna Siti nuning pasewakan busana maneka warna serba kapus pitang udiana yang pacraking sarwa Ringking manik narawata Pecapawon tening salabating pagelaran Jawi Karaton Nagara Sekar Rumembe Nagara sampun kaceluka kana ngewu kaloka kajana pria kajam paring angin kakon salaman sanagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santos sakartala harga sepi paling tewong rampok nu digawe simpe hati kaum buruh kan teripuh karyawan sami sarana ingon-ingon kebos sapi pada mulus watak wantos ingkang dados nalendra ing nagara Sekar Rumembe kejabinipun Prabu Jinawiyah Ajujuluk Prabu Jinawiyah ingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengahing dedampar dan tapi nalipit ing sesesari negan nawartna lemek babut perang wedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari remagan tian ingkang putra kekasihipun Raden Jaka Gintiri sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda adrih ningali pamurna leindra nirahangan dikakawat aling lisan mekaten pengandikanipun Raden Jaka Gintiri anak ama hidup kalanun pangresa tapi nama putra Jaka Gintiri nampi karena pembagai kalanya nyuhun ketampi semua pangabakti kuhunyuk panjenengan pangresa ama ditarima puja stuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpun kulungi ati pun dihing mas takaju nampi nuhun kaula nuhun kalihna perkawis rupina ayeuna binten kagenep belas putra sasat jadi jago saemara margi dugi ka dinten kamari dinten ka-15 teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun putra punten sanes ujug ria sareng takabur nanging dikersakeun kitu we agungna ieu teh ku kersana dat Gusti nu kagungan jemarna pinoa salira pangresa ama ayeuna teh raja mu ukur duaan deui anu teu acan ngiring dina dinten kagenep belas nyaeta ngiring saemara marebutkeun Acek Siti Ragen ama syukur bagja kumbayangan Raden memang ngarasa bagja barina sugema ama ku ayana hidup geus bisa ngarengsekeun pacogregan di ieu nagara sabab lamun teu make jalan saemara ieu kajadian nganung harti ieu nagara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja anu ngahaja perebut lanceuk hidup Siti Ragen nepi ka jadi buah catur keur umum buah catur balarea oge raja-raja anu datang ngahaja ngalamar ai dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu nya ku jalan saemara ieu urang bisa rengse oge waragad anu dipake saemara ieu teh yakin ieu teh waragad ti raja-raja tina panglamar teh anu dipake waragad taku kituna ieu saemara teh pan bebas ditongton ku hamba rakyat nagara sapangeusih nagara entong bujeng hingga
Ramba rakyat anu aya di negara sanajan ti luar negara oge bebas bisa nonton jalana saemara tapi no damel kaula nun taku kituna ayeuna poe ka-16 mudah-mudahan hidup sabab ieu teh geus kadenge kana cili ama yen pamuji balarea geus jadi sabiwir hiji anjeun sasat jadi anelan negara ku kituna ama oge ngarencana sarengsena ieu saemara teh komo lamun lanceuk hidup menang jodoh ama teh sakalian we dek ngistrenan hidup jadi senopati ingalaga pahlawan di negara. Aduh nuhun kaula nun ama sateu acana nanging nya kitu putra teh rumaos sepi keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa ih teu bisa kitu sabab da geus kasaksi ku sarerea tayina bisi kaberangan sabab manghidap patih ieu negara patih jina raksa tangtuna oge ayeuna teh meureun geus aya di alun-alun jadi panitia saemara pikeun nangtukeun nasib raja anu dua deui nu rek milu saemara poe ieu tapi no damel kaula nun doa nawe ama kahiji ataupun lanceuk mudah-mudahan kenging jodoh anu patotos kaduana putra aya dina kakiatan bra lumampah jeung gera lumaku jigra ini mudah-mudahan sapamunut giluran sapanajati kanan anjeun ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Gusti anu kagungan mudah-mudahan ama rampung daud tutas pangandika katigas kantun pinara bra lumampah jeung gera lumaku hideuk jaka gentiri mudah-mudahan hidup